aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tek dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos, gua juga belum punya, lu mentah sama gua. Tak polisi, sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah, jangan paranti jelema nu kasasar kurang, eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ke polisi teh ye, saya kesulitan, gunakan ilmu eta, nyokot turang daun, tak bacak. Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aku teh moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugih blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh sia harayangnya wah Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui di Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cakina teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicieun bae ku cenah geus lah kumaha engke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya karcis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macem ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran kitu wae jeung nu mah teu dibayar ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu neuk maling beres jasa oh bener lah mantap teu dibere-bere Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi dina ayat ieu patali jeung ayat anu kamari kamari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah mun nya Muhammad Pangeran rek ngancam turunkeun coba ancaman dek batu tah dek angin tah dek gempa yo gerak ulah ngan sakadar ngomong doang buru Muhammad cek Kangjeng Nabi atuh ai urusan kos kitu mah lain urusanku latama urusan Gusti Allah anu gaduhna simkuring mah sakadar nyampaikeun cek eta kafir teh ulah sok loba omong sia turunkeun mumpung aing hirup keneh hayang ngarasakeun siksa sia eta ngomong geus bebeakan jasa perih peueur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha anu dakwah ku ari maja kabari ku Fortuner sakitu dakwahnya
kebeli Innova dakwah teh sesemperan we teh macana Kangjeng Nabi mah peurih dicaci dimaki diciduhan tah ku urang kadenge ku ari cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong segala siksa segala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa turunkeun mad aing mumpung aya keneh ayo ulah diengke-engke turunkeun cek Kangjeng Nabi teh urusanna urusan Gusti kula mah teu sakadar nyampekeun wohoang eueuh nu nyaho sagala rupa nu maha uni ngak mah Gusti Allah wallahu a'lamu bizzalimin kamari Allah nu maha uninya kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampekeun bae adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti Masya Allah takos kitu lalak numentek cek Gusti Allah mad bejakeun wa indahu mafatihul ghaib wa indahu ti Gusti Allah segala rupa ge mafatihul ghaib ari pirang-pirang kunci gaib mafatih teh bisa jamatina miftahun lamun jamatina miftahun maka pan alat paranti muka kunci berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci lamun deuleu dina tafsiranana da di tafsiran mapati teh ku khazain tah eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti geus mapati teh bisa jamatina miftahun kunci bisa jamatina maftahun gudang berarti deuk kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz lamun ku urang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib berarti kunci gaib ja ai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang kunci mah nempel nate di gudang di imah kunci ngadaplok di dinya ai gaib mah atupan mah nyaya kuncian di mana kunci gaib jemoal aya nah berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib berarti ieu istadusy li ghairi man huwalahu majaz akli ai kuduna mah mafatih mah diidopatkeunna teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib bisa hiji teh berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi zukiral musabah wal gaib wa hudifal musabah beh wa huwal masuk aleh wa rumiza ilai bisyai'in min lawazimi huwa mapati wal mapahi takhil ala sabili satil makniyah oh angel ngaji datang ka dinya nunggu sekolah maka burung modar ngaji datang ka dinya guys tarima beres bae geus pokona mah atau mapatihna bimana ma'alim ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul ghaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mapatih tina miftahna bimana ilmu kan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna ngeunaheun di Allah aya ilmu gaib berarti atuh majaz nah di dia majaz berjalan berarti majaz gitu berjalan di dia dina miftahun mapati asli tahqiqiyah kayak kaditu sok de kukumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna atawa mapati nabi mana khazain tina miftahun berarti cek Gusti Allah wa innahu di Gusti Allah mafatihul ghaib ai pirang-pirang gudang gaib sagala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieuna teh khazain awi turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna nah
handek kumaha mangga bae. Jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin. Ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye. Melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib. Artina kunci gaib teh lamun urang neuleuh mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina. Buka trek asup ka jero ka deuleu sih. Ieu gudang ye dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero. Wow jalimbah beusi ieu mah. Tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang. Kanyahoan ku urang. Nah, nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu. Jadi berarti ilmu gaib Allah. Berarti nu nyaho kana masalah gaib, nu maha gaib, urang mah teu nyaho. Jam kada berikutna urang bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Isukan bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Minggu hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Bulan hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Taun hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah. Urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib. Indahu mafatihul gaib. Lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib mah kitu. Bejakeun ku Kanjeng Nabi. Ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib loon tanda pas gitu 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Jadi dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah. Nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha. Atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah. Ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun. Tuh sing hade tak ieu geus sarua tah. Datang ka dukun, dek nanya problem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah kos kitu. Ulah seuri sia kos nyaho pan sia sok ka dukun teh. Tak yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Tak kos kitu. Ayeuna ieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung. Arang kuari nu geus datang ge haju balik deui. Teu jadi. Ju liwat-liwat bae. Ku kula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu. Poek atuh lampuan ku sia. Engko can tapi teu kadeuleu bae. Oh, saha yang ngaran? Jupri. Dihitung anak caraka data sawal. Jupri. Oh. Itu Kang ini masih aya nu ngawarung kan? Aya. Ada dulur kene kan? Bener. Belah hareup aya deui Kang? Bener aya. Memeh eta mah sia maju kan? Bener maju. Lamun eta tangkal Ambon tuar, lamun eta tangkal buah tuar. Nah kulantaran eta jelema tuar wae. Heuh bener akur. Gali ge di hareupeun imah sia. Aya ge bungkusan-bungkusan. Gali ke bawah ka dieu. Eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun gali bawa ka dieu. Gali bener aya beuki yakin bae Pak. Oh bener ieu bangsatna cenah. Ieu nu kos kieu. Oh sia geus kebal ieu mah ieu.
pebulanan ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun. Maksudna atuh hendak dibalikeun deui ilmu salah, deuk ditanggung bae ku sia teh naon, ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon ngaranna apel jurig, jeruk jurig, lilin jurig, aya duit jurig segala. Macam-macam jurig kabeh bae. Aya nu ngadarna mah kula. Tolol teh dukun. Ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu. Mun sabulan deui gaib tah ngaranna teh. Sabulan deui bakalna anu. Tambah sabulan deui bakal anu. Boh, geus puguh muriang mah. Oh bener, anak kula nu leutik ceurik bae. Asal hayang nyusu ceurik, eta. Tolol dukun jeung nu datang ka dukun bloon kabeh. Kabejakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae. Dukun bloon nyana bloon. Eta kos kitu. Situ. Ieu hese karena sare. Bener, ulah ge lamun keur ngopi teu hees. Oh, mantap ge, dukun blokon nyana blon. Saha nu keur ngopi hees atuh. Acak-acakan bisa deh. Asa teu beres kabeh. Eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu. Salat 40 poe, 40 peuting teu ditarima. Ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah, ilmu gaib mah, urang mah manusia nu lemah. Urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah, kicep nang Gusti Allah. Segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup, bulan hareup, tahun hareup. Wah, ieu ilmu jurig teh nu kos kitu. Urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh. Oh, eta wa indahu mafatihul gaib sing hade. Aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Tamah. Dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu, dibukakeun hijab plak. Sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama. Nyanana ge kaget sabenerna mah. Ketika tek dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa. Debus mah bisa ditarungkeun debus mah, karomah mah teu bisa. Engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere. Karomah teh mantak aya wiridan, babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun, bacaan ku urang tiupkeun jadi duit. Ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang deuk balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos, gua juga belum punya, lu mentah sama gua. Tak polisi, sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah, jang paranti jelema nu kasasar kurang, eta aya jatah di negara. Tante dibere ye ku polisi teh ye, hese kesulitan, gunakeun ilmu eta, nyokot urang daun, tak bacak. Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au kuntu moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh sia harayangnya
Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos gitu, tiup jadi duit, naik kareta ka dieu tah. Gitu. Sakali deui barang naik kareta, sakali deui ye ti Surabaya deui ka dieu ye Ki Ahmad teh nyokot deui daun, ditiup, daun deui daun deui. Pan teu jadi cakina teh ieu. Nya ge sarua aya magolna. Magol itu dipicen bae ku nya. Geus lah, kumaha engke bae. Ngan teu kadeuleuan ku masinis. Teu kadeuleuan batur mah ditanya karcis teh mah kieu bae teu kadeuleu. Jadi tah mah dua macem, ima jadi duit we, ima teu kadeuleu. Maning mana tah? Asana maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran kitu wae jeung. Nu mah teu dibayar ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu hendak maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah, nu maha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Eueuh nu nyaho. Aya kuari tah. Universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara. Gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SAG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu sakasa SAG teh. Nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illahu. Oh lu nyaho karena urusan ilmu gaib, karena gudang-gudang kegaiban. Oh lu nyaho karena kunci-kunci gaib. Oh lu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak doa saja urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu Akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deui kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Bar delekeun mata orang ke tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud rukun sujud lu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Tambahan kurang ku adab make amamah make udang-udang sit ka dieu make udang-udang make buntut tah dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ge teh naon salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu Akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, ti mimiti gubernur, bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisaeun, pamalingan ge bisaeun.
salat mun sakadar sakitu bisa hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin di deuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing mah heula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaraan kajen ngomong kok nyaho aing mah heula keudek gelut teh eta masinekeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas kan ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika salat Allahu Akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ta budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas iku mah nganyahokeun ikhlasna ya hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kana ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta dituduhkeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusu nyaho kanu khusu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusu kos kitu aing pernah khusu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusu itu ge khusu aya jelema suserian sorangan bae nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan nih budak emang kunaon aing baheula maling tah kos kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajen lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di situ khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge diperem-perem terus gerakan anak tetep aja dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu kaluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gae anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol eta
jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage. Nah iyalah nu nyaho kan nu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kamarahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak ge hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deuk ka ladang aing deuk ka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tah ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih keneh syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah ya 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakunu fil arham illallah. Nu nyaho naon aya di jero rahim awewe.
bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awawe ketika jadi hirup apa henteu kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu bah gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda eueuh nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut eueuh nu nyaho di tanah mana orang bakal paeh, apakah di kampung orang, apa orang keur nyaba ke Lampung, apa keur ka Surabaya, apa orang keur ka Mekah, keur ka Madinah, teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh, padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah aing mah dipiceunan bae ulah paeh bae paeh bae tah bang kayak gitu deui ku malaikat aya deui jadi deui ku malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya kitu bae. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ye hujan gede ye subuh-subuh centrang deui kurang manggeus kasieunnan ngadengekeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang reup bret hujan gede je itu teh kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae. Nu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Wow, dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan, supaya ulah hujan. Sakala hujan bae. Hujan bae ku aing di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, wuh datang ka botol di ayun-ayun. Botol ayun ku sia cak ku si Allah. Hujan bae aing mah. Cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah, tuh halu, teangan ku sia halu. Ayun-ayun ku sia halu. Wacana ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cek Gusti Allah. Geus sempak sagala di kaluhurkeun. Wah, geus macem-macem teh. Asal anu hajat mah geus sempak ambalae di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan bae cek Gusti deuk dihujankeun bae. Oh, nu nyaho. Ya Allah, ya Karim. La ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan nu bakal terjadi di tegalan nu bakal terjadi di padang pasir nu pada bakal terjadi di gurun aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun aya sabaraha kuda Allah nyahoun aya sabaraha kitu embe domok wae uncal orai kasirem-sirem katubatu mah Allah nyahoun eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu tancepkeun ka jero hate plakeun rat kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing ge nyahoun pamajikan aing ge nyahoun tumak nu teu kanyahoun ku sasa Allah mah nyahoun sirem nyahoun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoun Gusti Allah sabaraha anu sehat sabaraha anu gering nyahoun Gusti Allah sabaraha anu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan Allah nyahoun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha
anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil bari luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mantap urang boga keyakinan ieu jadi wali. Jadi wali boga keyakinan ieu Allah mah nyahoeun. Asal nyahoeun mah isin urang ka Allah. Isin amat ya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya. Isin ya. Picen TV ganti nu gede. Isin urang ka Gusti Allah teu kudu loba jelema di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun ayat talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyaho lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan diuk nu rapi dijebur gegerah Allah nyahoeun jasa batur teu nyahoeun Allah urang mah lain guriwol. Wih, siapa gede amat tuh? Ya, belon budak ngadu nu kos kitu. Oh, Gusti Allah. Masya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri. Gusti. Wa ya'lamu ma fil bahr. Jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede aja urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledeg nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ka belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di Zarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir, mata disebutna ge pulau. Kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang. Asal Pulau Cangkir geus ngahiji, geus rusak negara. Geus bukti jasa. Jaker kula letik maka dieu teh naek getek. Ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji mah nyong ngahiji. Ngahiji engke mah ngahiji sorangan kuari. Masya Allah geus cenah teh mah geus. Asal geus ngahiji bae geus tanda-tanda. Eta geus bisa disebutkeun kos kitu. Di samping daratan-daratan, pulau-pulau, jero laut nyahoeun Gusti Allah. Luasna laut nyahoeun, jerona laut nyahoeun, eusi laut nyahoeun. Aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun jasa. Aya cumi sabaraha miliar di jero laut, aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun. Iya kari. Mata katulah sieun-sieun. Henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun. Dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah. Sieun-sieun amat. Urang hudang ti peuting, biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar. Dek tahajudan. Dia tahajud bener mencan. Kalau wudu, gerebek. Ih, naon teh suga gerebegan. Deh, lain naon. Beres aya ngala wuduna bari muringkak-muringkak ke bulu. Salat Allah. Gerebek. Terjadi tak encan datang kabar encan. Sholli Allah berbalik. Jinaonnya. Ingat ulah bae nu keur tadi pae. Aju bae diuk ngana. Eta ai salat mah sieun ai diuk mah henteu. Coba ke kanu borangan ge. Leh sia kos nunggu ngaku sia. Kos kita salat mah sieun. Allahu Akbar lain pikiran ka Allah, pikiran pocong teh, jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang. Tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani. Rokok set. Bes. Ngopi biasa. Kertek-kertek ke mana sia? Dieu. Atuh salat bae atuh. Ai diuk benang tangan sagala ka jurig ka dieu sia, ai wani mah ka aing. Ngaroko deui, keluar di dalam jauhna naon? Kudaon ai salat Allah. Kerbek naonnya? Jelema nyana-nyana kene beda tuh. Coba ge rasakeun ge.
Jadi cenah kieu nyahoan borangan. Heuh aing ge borangan sarua. Eta kos kitu tah. Jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan. Hayang seuri sorangan nu borangan mah. Nu sok kukula didongengkeun teh di Garut. Aya hiji makam, galaknya satama kuntil anakna teh mah dinya tah. Lamun liwat ka dinya kuntilanak di samping seuri sok ngababuk. Teu kuntilanak galak momonon, juri galaknya satama. Asal liwat ka dinya galak tah. Hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Ghazali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh di hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ka handapeun panggung hees nya mah teu nyahoun brakayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30 ye cek geus sepi ye ngeusan cancan ya barang deuleu jeung 3:30 aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh deui jalan iwal ti ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kuntilanak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini-nini dek gising alalakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntilanak di babuk wae jaknya teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong na burak lumpatnya na datang ka Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kuntilanak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kuntilanak keur kieu mah cek cenah aman itu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri mang ieu sa nini cek cenah teh cek dibawa ka mana ka rumah sakit kunaon gitu dibabuk jurig pulgeukeun beuteung jadi nini ge ku nya ada pajar dibabuk jurig cak santri aing jurig eta mah geus bae eta nu borangan teh kos kieu itu tah barloon kabeh nu borangan mah geus uguh ucing Allahu akbar tengah peuting Allahu akbar geus beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae panu borangan mah geus lah jurig kajian kuku mah ge geus cenah robahna ge lalauna ketep-ketep bru hees deui lah daripada aing ngadenge mending hees cenah teh aman geus ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek ho cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu eta entek teu kudu borangan-borangan geus udang penting geus ya wudu asal enan lah geus teu kudu borangan cek kieu ge moal enan naon Allahu akbar brek leh moal enan naon eprak kayak pocong lah lain dah mah eprak dibukain hehe gitu je pocong beneran tuh duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urang cicing ku Gusti Allah setan digerakkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon mah nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh gerak Allah teu kudu sieun sieun mata ahli Allah mah teu kudu sieun
begitu datang orang keur cicing ibadahat aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha tuh mah lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, sida laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2. Katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak ke tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbot tak yakin urang eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede daun leutik daun panjang daun leutik lah deui Allah nyahoeun masya Allah wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi artina popoek bumi teh ieu teh majaz popoek teh bimana bawatinil ardi lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae moal caang moal henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima ka genep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jero nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah walah batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ieu irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen
ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti cai paeh jelema mun bener total cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari paeh sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan cabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seudeuh biasana di mana meuleum paeh dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tah mah urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhawarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia sana boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalenta-belenta atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sengaja datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah. Nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala rutubin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu gitu naon al musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu kusya geus teh kudu laporan ka aing ayana naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam penah papan bor nage lain carita papan bor budak SD teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah jatuh mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin. Sek malaikat Israil mau kemana lu ha? Saminggu deui teh lelempangan ka Citra. Jeung cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra. Saminggu deui sia, saminggu deui dideulkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa. Deuleuh kalau maput neuleuh deui ka Haji Udin, neuleuh deui. Ye sapoe deui sia, dideuleuh deui. Jamna geus tangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih. Datang ke waktu na aja ngetok beres dikeun ka Gusti Allah tempat di deuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikanna anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kunaon emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia
bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Kabeh ge bakal paeh. Ja urang teh hirup datang ke ajal. Ieu datang ke ajal ku sia make ceurik aing salah tah naon ieu. Di malaikat ge bingung nya na. Careurik, ja teu salah aing. Nya beusi carekan ku Gusti Allah. Henteu salah si anu saah berarti tuh kudu careurik atuh. Jadi cengcerikan ge moal hirup deui. Kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ja moal. Paeh mangan sakali doang. Blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat. Gas, sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia. Teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil mahfuz geus aya. Ya Allah, wa huwallazi yatawaffakum bilail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggem roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh. Lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya dua di awak urang teh sipatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat aya di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhut tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruhut tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi. Jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nya limpet nya kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu nyahilah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Ruh tamiz dikaluarkeun ku Gusti Allah. Nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui. Matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhum. Hei nu sarare nu henteu diantep sare. Ya muridina la yuradu anhum. Hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh. Maneh sare teh diantep ku Gusti Allah. Maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur. Ku maneh poho ka Gusti Allah. Teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nah iya. Allah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah anu nyarekeun urang, ngaheeskeun urang, dikaluarkeun ruh tamyiz urang. Nah, yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum. Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, urang migawe naon bae nyaho urang macul, Allah nyahoeun, urang di pabrik Allah nyahoeun, urang di pasar Allah nyahoeun, urang di kantor Allah nyahoeun. Pagawean urang teh kakicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun, ma jarahtum. Naon ku urang dipigawe? Urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun, urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun, urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun, urang naon bae nyaho Gusti Allah majaroh tuh. Eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah. Deuk kumaha deui atuh urang. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah, Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar, pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti beurang Allah nyahoeun. Tah saenggeus Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna. Geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi. Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang
kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah sumaya ba'asukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kunaon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggut segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang eta teh coba Ashabul Kahfi pan begitu muksal minatam li homatun saribun usdun manus kapal yastatsatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena sedengkeun rasa ananangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis buku siage emang aing panjang atuh banyak gerak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah ike geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi prawe asang ke bakal asana nu kolot momal kaburu aduh cek do kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek bae tetep bae tai kabeh ge kaluan tindak nyaho Gusti Allah masyaallah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya nu 30 aya nu 40 aya nu 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqbo liyuqbo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat teu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modar ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh is dead bae paeh di ulah percaya ka dokter ulah percaya ka obat tambah sakadar syariat endeuh mangga henteu masalah da paeh mah lain ku sebab teu tertangani lain ku sebab teu kaburu dahar lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kebal deui asana eta mah sakadar adat doang janur sehat ge modar aya jelema keur ngajulan kalapa kikira kata golepak paeh pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat anakna ngajulan kalapa bapana mah anu muriang encan modal lamun bisa diojol ku urang dimusyawarahkeun jeung malaikat Israil maning bapana heula maning bapana teu bisa dimusyawarahkeun cak malaikat ieu mah geus didelegeun di lauhil mahfuz tu ajalna eta geus datang ka dieu aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar incuna ti heula bapak kolotna kirim basak duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon kilah kreditan teu kabayar aceng mah ulawak aya hayang paeh kos kitu tah mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheeskeun dihudangkeun berang peuting hees berang hudang liyuqbo ajalum musam datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama aja sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta abe ulah modar jang modar bae
Soeharto bae nu sugih modal atuh komo sia RT. Geus paehna ge paehna deui atuh tong geus. Paeh bae kabehan ge. Geus paeh apa selesai urusan teu. Paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun. Tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik. Sanggeus babalik lain sekadar babalik summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi. Dek ngahelak kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang. Belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus, belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng. Eta mah sakadar dokumen hungkul tanpa kitu ge Allah geus maha uninga. Tama beusi urang ngahelak, Ye, pan Gusti, jasana henteu kitu. Raqib sini. Ada apa, Bos? Orang ngeri mah raqib tukang karung. Gusti Allah doaku. Naon Gusti? Ya, ngahelak coba bukuna. Bekeun. Tah, ieu. Tanggal sakitu, poe sakitu, sia sakitu tah eta paneta tah. Nu atid da ieu tah. Poe Minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisan. Sia tah. Mawa jablay tah aya tah. Menang di Citra aya paneta tah. Sia. Deuk kahelak kumaha urang. Aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh jang dokumen. Nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang, kicep dikanyahokeun, denge dikanyahokeun, lempang urang dikanyahokeun, nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Disarekeun ku Gusti Allah, boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah. Oh masalah, no problem. Oh masalah eta hiji kanikmatan ansepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebab teh nuduk. Hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang, santos mantas perang, Kangjeng Nabi terus berangkat balik. Sanggeus balik, kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan. Kangjeng Nabi nundutan. Ngageser ka dieu. Dibenerkeun ku sahabat ku Abi Hurairah dilempengkeun. Kangjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kangjeng Nabi nundutan ku capek-capekna. Nundutan deui Kangjeng Nabi ngageser. Ku sahabat dikeukeun deui. Katilu kali Kangjeng Nabi hudang aduh cek Kangjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae. Mangga Gusti liren bae mah. Urang leleson heula cek Kangjeng Nabi. Leleson teh cek urang Bandung, cek urang dieu mah. Nyaon eta leleson sih teu nyaho lah pokona leleson bae heulanan lah. Istirahat teh langsung ngampar. Kangjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula. Wahai para sahabat, lantaran ieu waktu geus jam 2:30, jam 3, ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae. Salah seorang memperhatikan besi ke waktu subuh kula hudangkeun. Geus bebeja lain dirarasa capek tas terang. Mangga cek sahabat teh. Mangga. Sahabat siapa kutak kiting bae nya mah. Oh, sare Kangjeng Nabi bener-bener sare kulem Kangjeng Nabi saya. Lelap anu luar biasa. Nu nungguan teh apan kuduna mah gujag-gijignya na ge sarua diuk. Barang diuk heuai reup hes. Atuh ulah-ulah kurang ku kiai, ulah-ulah ku bos, ku Kangjeng Nabi ge wae bae. Menang sae tah hes tang Allah. Ya Allah. Anu diberatkeun sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3. Ieu moal kebal deui subuh. Beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare, kulang ke hudangkeun. Mangga cek sahabat teh, gua ada jasa mangga. Nyana gujag-gijig bae geus disiap-siapkeun wadah cai segala naon beusi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat di antarana Abu Hurairah. Dah nyanana diuk doang nyana ge pan sarua capek diuk nyalan PS KBH
terus datang ke jam 4, jam setengah 5, jam 5, terus datang ke jam genep, jam 7, jam 8, jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang, pangheulana hudang Kangjeng Nabi. Begitu hudang geus kasorot, zuhru Kangjeng Nabi tonggong Kangjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kangjeng Nabi teh. Aduh, henteu subuh ye dina waktuna. Kangjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya. Dihudangkeun, hudang. Barang hudang kaget jana. Tuan, ieu jam sabaraha? Ulah waka jam sabaraha hudang heula. Hudang. Hampura tuh, ulah waka hampuraan. Hudang heula kabeh, hudang. Isina nyana kurang kireum. Geus atuh diberatkeun titah nungguan. Hees keneh bae sarua. Hees kabeh. Cak Kangjeng Nabi, hees ieu meunang Gusti Allah, hudang meunang Gusti Allah. Nanya sahabat, Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha? Nang Gusti Allah mah teu doraka. Nu mantak urang Cikupang ngeunaheun we ge. Ke subuh-subuh teh teu doraka ieu. Eta aya catetanana ti Kangjeng Nabi. Jahes nang Gusti Allah. Nah ieu tadi tah cak Gusti Allah. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting. Ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun deh hese tuh. Suara sapeker di masjid kaceuli urang. Kaceuli geus, malah make beker sagala supaya ngirining. HP dipasang remote-na. HP mati tot, beker kering. Nu adzan ge Allahu Akbar. Dasar disimputan ku jurig. Ulah hudang. Cek jurig ditiupan. Udang jam 8 aja. Dek keluar isin pan kana. Ngaran lagi kiai pan aya ka isin pan. Ustad biasanya ngarupa kos nu geus. Aca. Sorban biasa dia kopi. Cek jangan geus salat kancan ya ieu. Cak majikan ya, majikan bingung. Ya kaji geus salat encan ya. Jarang rasan mah encan eta tadi. Kaji emang geus salat. Yeuh, jamaah tadi. Tenangnya naga. Geus tenang teh kirim-kirim. Asalna tadi pansare teu kuat kaji, bata salat teu wiridan deui blek deui bahes lah pokona bos. Geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan. Oh heueuh meureun nya. Jadi geus langsung tas subuh teh kaji puyeng lah geus teu wiridan deui geus kajian diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui. Cak pamajikan nya asana ti tadi. Gitu kan pun bener kan? Nah, iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae. Mantak sahabat daros ai eta salat subuh kumaha ya Rasulullah? Di mana orang sare kemudian orang teu hudang teu dosa setik-etik acan tinggal kadiekeun mana widoah mana tempat wudu kadia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang naon salat naon subuh niatna kumaha qada tah bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia ya ge ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas teh dina sahih muslim aya salat Kangjeng Nabi upacara heula ka para sahabat di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang kodona nu baling bagus segera. Nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan. Urang Cikupa mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti. Geus biasa teh mah qadaan mah, mun adaan anehnya mah. Justru qadaan geus biasa. Qadaan. Jadi aya qada atuh aya. Entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qada di mana urang tinggalin salat qada tinggalin dina waktuna ko Muhammadiyah mah henteu ko Persis mah henteu di aneh atuh make mazhab saha mun teu make mazhab atuh dipikamaanakeun eta hadis eta
aya dina Sahih Muslim qada Kanjeng Nabi Allahu Akbar qada bae biasa make Allahumma hdini make biasa Allahumma hdini fi man hadayt urang lamun berang di dieu urang mah isin saya anak kabeneran urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak cak anak duha make kuno mantak aya anak handapkeun Allahumma hdini fi man hadayt wa afini man afait apa naik cak anak pan Allahumma hdini teu naik naekeun ku urang pan duha si make Allahumma hdini ulah loba omong sia ya Karim nah ieu lamun ilmu Allah ditancebkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran kurang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang isin ka Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah beurang peuting kanyahoan nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge isin jasa geus iring-iringan kukumaha ge isin bae deuk babarengan isin bae sorangan isin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana ngaranna dina ilmu Allah jadinya na teh asa di lautan ilmu Allah urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat didelekeun ku Allah bae berani nek kumaha coba nek berani nah eta teh lamun geus berani maksiat didelekeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair zina kabair maling kabair goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair Masya Allah ieu teh ayana dina naon dina nafsul ammaratu bisu di dieu ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al goplah al godob ka eta nah ieu lah be kabeh lamun urang ku goplah be koalian urang turun ulah aya goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi waliullah mah sungut keur jaritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kicep nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta engke bisa tilu dimensi mentek disebutna ge aya indra keenam 5 indra urang di balik eta aya indra keenam di terangan kuku mage moal bisa tama eta mah fadl Allah subhanahu wa ta'ala tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa dek jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat aya ka mushola karak berjamaah di imaman teu di salat-salat acan lah cenah aja teu kaburu ieu Allah emang aya di mushola emang Allah aya di masjid Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana asal ilmu Allah sifat atuh sifat mah berarti moal pecat tina zat layan fakwa di zat nah lantaran sifat mah makoma bigairihi lamun zat makoma binafsi manya aya sifat pisah dina zat moal aya kan mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar nikmat zikir geus ngeunaheun geus aya dina ilmu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngeunaheun komo aya cau mana blon tah zikir kos kitu mah
Nah, dikajaukeun ku Allah, urang lamun dek ngaji henteu karena Allah izin ka Gusti Allah. Urang dek silaturahmi ngariung, urang butuh berkat deji pan Allah nyahoon mah nya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoon. Izin. Mimiti izin al haya'u minal iman. Izin naik jadi wali Allah. Cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang. Mudah-mudahan urang kabehan diberi sinar makrifat ku Gusti Allah sehingga urang mengenal ka Gusti Allah khususna tina ilmu Allah nu ieu umumna tina ilmu-ilmu Allah nu lainna tina sifat-sifat Allah nu lainna sehingga urang boga rasa deukeut ka Gusti Allah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.